Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana insyaallah dina dinten ayeuna hidup sadayana masih dina pangajaran 5 ngajenan jasa pahlawan. Satacan urang diajar kanggo pangajaran 5 ieu naraskeun nu minggun kamari urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi hidup sadayana sehat. Nah, hidup sadayana nuju minggon kamari hidup parantos ku ibu ditugaskeun kanggo maca pedaran ngeunaan Pangeran Kornel, teras oge ngalengkepan kalimah ngeunaan hiji tokoh di Tatar Sunda nyaeta Pangeran Kornel. Nah, dina bacaan nu kamari pienteungeun tina Pangeran Kornel anu tiasa ku hidup sadayana di ajenan atanapi diturutan nyaeta Pangeran Kornel teh hiji sosok tokoh anu wanian, anu pemberani kanggo ngalawan penjajah. Teras nyaah oge ka rakyatna. Katingali tina Pangeran Kornel alim rakyatna ngadamelan pagawean, melakukan pekerjaan yang jauh dari kemampuan mereka. Seperti itu. Pienteungeun sanesna Pangeran Kornel oge ngagaduhan pandirian anu kuat. Katingali tina nalika nuju diskusi sareng Dendels, Pangeran Kornel lebih berani untuk lebih baik dicopot jabatannya daripada melihat rakyatnya sengsara karena mengerjakan pekerjaan yang jauh dari kemampuan rakyatnya tersebut. Itu memperlihatkan bahwa Pangeran Kornel itu memiliki pendirian yang kuat. Tah eta pienteungeun dina tokoh Tatar Sunda nyaeta Pangeran Kornel. Hidup sadayana terang naon ari pienteungeun? Pienteungeun nyaeta sikap anu hade, sikap yang bagus anu bisa ku urang diturutan. Jadi pienteungeun itu adalah sikap yang baik, sikap yang positif di mana sikap itu bisa menjadi contoh untuk kita. Hidup oge dina minggon kamari parantos ningali aya sababaraha hiji tokoh di Tatar Sunda dina kaca 86 mangga di tengetan deui tokoh-tokohna. Nyata aya Kyai Haji Zainal Mustafa, aya Laksamana R.E. Martadinata, aya R. Otto Iskandar Dinata, aya Profesor Mr. Iwakusuwa Sumantri, aya Raden Ayu Lasminingrat, sareng aya Gatot Mangkupraja. Tah, dina tokoh-tokoh anu aya di Tatar Sunda eta, pek ku hidup pilih salah sahiji. Hidup bade pilih mana tokohna, tuluy teangan pedaran ngeunaan perjuangan tur jasa-jasana. Jadi tugasnya adalah silakan kalian amati gambar pahlawan di Tatar Sunda pada halaman 86, kemudian pilih salah satu, selanjutnya cari pedaran atau penjelasan mengenai perjuangan dan jasa-jasa dari pahlawan tersebut. Tina buku, tina majalah, tina koran, atau tina internet. Jadi kalian bisa mencarinya dari buku, dari majalah, dari koran, atau dari internet. Setelah kalian menemukan penjelasannya, silahkan tempelkan gambar pahlawan yang kalian pilih beserta penjelasan perjuangannya tersebut di buku tulis bahasa Sunda kalian. Setelah itu silakan kalian ceritakan penjelasannya kepada ibu ya. Seperti itu tugasnya, mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada yang belum paham, silahkan ditunggu pertanyaannya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Hatur nuhun, Ibu tutup pancen dinten ayeuna ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun dina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.